Ti payun teh aya tantangan senapa iki coelkeun cabe bendotna kana sambal tarasi. Diemutan ku Pak Iki teh kumaha rasana nya cabe bendot dicoelkeun kana sambal tarasi. Matak nembe wantun ayeuna dilaksanakeunana ieu tantangan teh. Anu hoyong terang ekspresi Pak Iki nuang cabe bendot dicoelkeun kana sambal tarasi. Tonton dugi ka akhirnya video ieu. Dinten ayeuna mah cekap we tu sareng lauk, rencangna teh lalabna aya jaat, teras buncis, tumis kangkung, tong hilap we cabe bendotna. Hayu urang belewekkeun sareng Pak Iki. Bismillahirrohmanirrohim. Tuh tinggal tos ngawitan dicoelkeun, belewekkeun cabe bendotna. Belewekkeun deui bendotna ni teu kirem-kiremnya Pak Iki eta ngegel cabe bendot, tinggal geus dicoelkeun deui. Alhamdulillah geuningan nikmatnya cabe bendot dicoelkeun kana sambal tarasi teh. Tuh tinggal deudeuyeun da Pak Iki. Atos siap-siap deui tinggal gara bade dicoelkeun deui eta bendot Pak Iki. Jigana maladaeun eta Pak Iki teh suruput cai enteh tuh geus posisina teh geus gonta-ganti. Geus nyangigir mah, geus diuk mah. Belewekkeun deui buncisna, ampun eta coet dugi kalenang kitu Pak Iki. Coelkeun deui tu bendotna, alhamdulillah.